Halo guys, tah kieu ya. Cara merawat kawung. Sebab gula hargana murah jadi dikitah di baban. Ini di ala ieu tah jerona ya. Umutna lah percuma dari ikan gede ge suluh mahal. Gulana murah. Mending we baban. Seberapa menit eta? Karek setengah menit. Enggak, karena setengah menit. Aduh, atuh kudu ngabasot naon. Nah, ya tutorial cara meresihan kawung. Pokoknya mah langsung ke opi ya mah. Nah, jadi katanya di jero nanti ya teh bisa di opi aya isian. Naon ngaran teh? Umut. Bahasa Indonesia umut naon sok? Umbut. Lain umut. Naon? Ya. Jadi ya teh siga kalapanya jarona teh siga di pucukna kalapa ge sarua aya nu kieu. Mantap gitu diolah teh. Ya. Sarua jeung naon sih? Ai teuing ai sawit ting ayaan. Bisa diopi kitu. Aduh guys. Ayo. Oh, saruntuh. Runtuh. Murah ieu. Ngarusak. Oh. Teuing teh yeuna. Ngarusak ih. Tuh guys. Ngeunah keneh eta mah. Lamun kelapa mah amis, ieu mah amis cuman seperti Teu ngeunah. Jelas. Diopi. Geus 2 menit. 2 menit. Oke guys, begitulah kegiatan hari ini. Tapi Hadena. amis ieu mah siga kalapa amis. Biasanya mah teu amis kieu. Mantapnya. Jangan lupa subscribe.